capek gini kalau cek dia ge. Tapi ya doma halus ya. Mejeuna jeung ajang kurban dijual wah kira-kira ya ku si jang-jang. Lumayan ya daek 3 juta mah. Ya, harus balik ditawar. Yuk, Abdi mau sanggup. Wan. Apa tuh capeknya damel kieu? Disebut capek, nya capek deh. Tapi sahade atuh nu bade ngabiayaan ade nanti kakak mah. Nya adek bakal jadi jelema sukses. Amin, deh. Semoga cita-citana nya terlaksana. Iya. Iya, Maman. Ya, nuhun. Ada atas mama Can. Can. Ayo orang mama seru. Gawe iya malah aja dog disaung main tempokeun sia. Hei Paji, jak saya tuh tadi itu Paji. nah gedang sia Ya kedaang. iya we nya gawe teh ngopi ge sia mah. Bukan waktu istirahat mun Paji kumaha deui. Sia arek nyiap gawe apa daang di dia. Nya atuh Paji punten. Teh waktuna istirahat atuh tos lohor. Kan waktu sia aya 5 menit keneh. Palingan sawa dewek ti beres-beres di kamari udah mah kieu nya gawena teh. Can waktuna can naon daharan aya 5 menit teh ieu. Sia nyiap gawe teh geus. Ingat Paji. Buru dang sia gawe deui. Ya, Ganti ku batur ku aing siap aing loba nu butuhan gawe mah. Pernah mun isukan teh beres, gak perlu ku aing. ya Paji. Dengar ku aing enak pagaweana bener teh sia. Dek, canak kue we. Ya pun ku adanya yang di bumi. Ya. Sabar ya. Ya.
Aduh, kasawati kieu usum jantir harujit kudu mukul senal mah ya ripuh ya poti ko sewa jaba galangan raja ya ku manusia jangan ditijakan ya. Bener mangkluk teh. Mana bebenangan gawe teh ngan daharan we bener jelema teh. Ku dipecat ku dewek sugan. Mana mangklukna? Bener. Mangkluk teh ngan beban hungkul tah mah. Banyak paling ku dipecat. Masih kan kekeluhan wis udah dia oke, gerak balik ini wis. Dewek ya. Jangan nyaho we urusan aing teh. Ah. Kunaon gerak ngomong ka deh. Aing beban boga anak buah teh. Maknya gawe teh kamaican bebenangan, ari ieu mah nu batur manggeus bareres. Emang gitu sih eta mah. Paing tadi perhatikan dirinya. Kan kitu we lan unang limang-limung teh keparuh juga kadal meteng. Bener eta mangkluk teh. Dikarunyaan digawekeun malah gitu. Aing dipecat ku aing karunya geus teu boga indung bapa. Asalan gawe disialin teh budak teh. Tuh, ngan ku aing pecat sarua lah. Tuman kitu gawe lagi naon kitu mah cakacik kita paruh teh. Aing teh tega dipecat teh. Tuh, kitu teh mangan boga di hiji deui nya heuh. Heeh. Tapi ngomong-ngomong sia ulah dicak sawah dewek. Naon ieu mah? Tenang maculan rakyat teh meureun. Ieu mah milik Allah. Dan milik sia mangan saukur ngabogana hungkul. Astagfirullah, mama Gusti Allah. Eta tong ditijak, saya teman-teman beres pegawai aing jalan dia aya galengan. Mana we kudu kada balik eta kada balik eta. Murid ge. Hujan gede ditutup. Ah. Tong dijak. Wah, ini. Oh, ejak, urut. Ya. Ya sih. Ya, pulangan di kembali kan tuh. Aman memang ya. Gara-gara silang, ya. Lo terbalik. Hidungan saya kadang ke air, tur mah. Kengeng mah.
sukses ya nya. Pegawaian dewek ki beres-beres. Mangkluk dasar awangkong dengan isi gini. Sia mah bener-bener teh nya sugan gawe di dewek teh. Lain kitu carana gawe di batu mah sia ngadan lagi buta sia. Hei jang, lamun arek pamatahan ka adi sia si bener. Tambah laku sia we gawe di aing si bener. Ieu budak ge pasti nempueun gawe kumaha jujur apa teu. Aing bani dieu, masa mah teman gawe di aing meureun. Kecuali di mas sia omongan mana mah gelagah kitu we. Heeh. Bener gitu carekan we kitu mah. Naon pagawean enak gitu. Saha lehe. Sebener teh jujur di. Kudu telu kudu nama eta budak. Ya, bener Mang, aku mah dapel mah. Tuhnya nemal si goblok wah dipejan teh. Eta aing geus pusing. Heeh, lu dipecat kali-kali mah tah budak. Karunya dipecat geus teu nung bapak mah. Kumaha aneh tega dipecat ke teu heula digawekeun ge dipecat. Naon sia? Jangan. Ampun. Gara-gara dia aing kemarin carikan Pak Haji. Pagawean teh bener sih anjing. Apa gitu? Benar sih kayak Aja. banyak an budak teh aing teh geus kitu teh. Ngek sia. Jangan kena naon euy. Biar we tanggung jawab aing potong teh. Teu Pak Haji. Tadi jalan teh urung. Sabar ya, Pak. Udah. Yang kasep. Upami tos ageng. Tong hayang damel di baturnya. Urang teh kedah biasa midamel batur kana kamu di batur nya. Makana sakola si biat sing getol ulah libatkeun ka AA kieu. Ripuh. Tuh, alhamdulillah jadwal beres. Ayeuna mah bade uwi mumpung siang keneh. Rahmat, balik kemana? Bade ke bumi pulang, kan jadwal abdi mah beres, Pak. Mungkin besok lagi lah. Pak Rahmat, kesini dulu. Iya, siap-siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sampai Bapak. Salib. Mana cari? Punten Pak, aya lagi naon ke abdi. Iya, kumargi yang sebagai siswa berprestasi di sekolah ieu nya kengeng beasiswa. Mudah-mudahan dinten ujang jadi meningkat pembelajaran. Alhamdulillah. Angkat lagi terus dulu ya. Terima Pak. Bila mudah-mudahan jadi soleh. Tuh, pokoknya miwarang ayeuna orang tua anjeun doka pe sekolah itu supados terangun gitu. Yang anjeun garu prestasi beasiswa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, masuk. Assalamualaikum. Ma, salik. Punten Pak. Punten Bapak, aya teu ge naon nih asal reuas. Mun tadi teh diwarang dan urang kali. Nya kadong-dong. Ramana ka dieu kumargi ieu teh aya nu kudu diuningakeun pinten ka bapakna atau ramana nyata perkawis urang kali kenging beasiswa. Alhamdulillah. Nah, hidup pinten supados terang gitu buat ramana. Oh iya. Nah, ini nyata kange boktosna, kange pinten beasiswa atau prestasi teh gitu. Buka pinten sertifikat, tapi mudah-mudahan ieu si manfaat gitu boktosna. Iya, Pak. Oh, ya Pak. Turun apanya? Sekian soleh, tidak apa-apa. Baik. Amin ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana itu? Bapak pernah kuat terkenal aja sama dia? Satenya. Iya, anu alumni, murid bapak, ya. Kapungkur. Iya, mohon. Astagfirullahaladzim. Aduh, namanya siapa penak deh ya? Di mana ya? Aya nate, iya we nuju ngabereskeun kuliah nya kan. Alhamdulillah itu sukses. Nya mohon nya ayo bapak kumaha da mang ayeuna nya? Alhamdulillah sehat sarira. Jadi alhamdulillah. Kumaha sareng guru-guru anu lain nya tah? Alhamdulillah sehat dalam. Oh, alhamdulillah di damang mah nya tah. Ampunten ieu teh abdi teh karek nepi ka dieu deui kitu silaturahmi. Dan katambi silaturahmi. Mah tuh di dia naros kadinya masalah perjalanan kegiatan kuliah teh. Nya alhamdulillah nya teh ayeuna teh nuju bade ngarencanakeun ieu canggih ujian akhir nya teh Pak. Nuhunkeun pidoana. Mudah-mudahan siasa lancar atau berjalan dengan sesuai tujuan materi atau kurikulum kegiatan kuliahan. Nya amin. Didoakeun ku para usna dan bapak dan para dewan guru di ieu tempat. Nya teh Pak. Ismeta nyata walami di dieu teh. Bade ngatakeun ieu kan teh Kegiatannya kayak kegiatan ini nya kegiatan nyata ujian akhir di mana di kampus. nya mohon. Dan mudah-mudahan pinten ku bapak usna jeung para dewan guru didoakeun mudah-mudahan si sukses. Amin. Ini balik kemana dia tuh? Ayeuna teh bade ka ieu urang ka kantor nya teh Pak. Ya naon? Jadwal. Ya. Iya. Nya tupanya ieu aduh pampunten nya teh. Mau balik kemana itu tetarehan teh? Heeh bade ieu. Oke, sono keneh sebenarnya kitu sareng murid di Kapungkur pinten teu ka ayeuna pantos bade ngalaksanakeun ujian terutama masalah kuliah. Atuh untuk berkah doa pinten sati para dewan guru sareng orang tua. Supaya aya saperat dua perat. Oh, teu kenal satu dua alit nya teh pampunten nya teh. Kang bapak ya makanya pengen kuliah asuh itu nggak di kampusnya. Atuh naon atuh? Atuh si barokah. Pak